saya. Ayeuna simkuring nuju aya di Madrasah Aliyah PW Cijantung Ciamis. Sakola ieu teu tebih di pusat kota Kabupaten Ciamis sekitar kana 5 kilometeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didanget ieu simkuring salaku panitia penerimaan peserta didik baru nyaeta di MAPW Cijantung Ciamis. Bade masihan informasi ka sadaya warga terkait sareng penerimaan peserta didik baru nyaeta di MAPW Cijantung Ciamis. MAPW Cijantung Ciamis danget ayeuna ti kawit sasi Maret. Insyaallah nampi lulusan ti sanawiyah atanapi ti SMP anu mana MAPW Cijantung Ciamis dina kaitanana sareng PPDB teu aya pungutan biaya nanaon. Tapi dina hal eta MAPW Cijantung Ciamis sok sanaos dina masalah pendaftaran gratis istilahna sanes sakolahan, tapi sok sanaos dina masalah kaitanana sareng pendaftaran gratis. MAPW Cijantung Ciamis tujuan nyaeta mencetak lulusan anu berakhlakul karimah, gaduh kemampuan wawasan Islam, pengetahuan sareng teknologi, iman dan takwa, mandiri sareng tiasa berdaya saing di masyarakat. Kanggo kaitanana sareng persyaratan pendaftaran, kaitanana sareng persyaratan kanggo lebet ka MAPW Cijantung Ciamis, kanggo persyaratan pendaftaran ka Madrasah Aliyah PW Cijantung Ciamis dina masa Covid ieu aya 2 jalur nyaeta tiasa nggunakeun online. Insyaallah oke aya linkna nu kaitanna sareng PPDB. Di antawisna persyaratanan hiji formulir pendaftaran, fotokopi rapot, fotokopi ijazah, surat keterangan kelakuan baik, surat keterangan lulus, fotokopi kartu keluarga, oge syarat-syarat lain anu gaduh sapertos kartu KIP anu kena biasa diajarkan siswa keuning pantosan. Fasilitas anu aya di MAPW Cijantung Ciamis
Dan tawisna ruang belajar milik sendiri, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, laboratorium fisika, lapangan serbaguna, aula, kantin, sholat, sareng sajadina. Sakitu sekelumit informasi anu kaitanana sareng penerimaan peserta didik di MAPU Cijantung Ciamis tahun pelajaran 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga Ade Galura TV. Mugia sadayana ayadina sehat walafiat, kali ayadina ridona Allah Subhanahu wa taala. Widian Simkuring, Wasta Ani Herniawati, SPD MPD, bade ngadugikeun sababaraha hal anu penggunaan MAPUI Cijantung Ciamis. Pamugi-mugi naon anu didugikeun ku Simkuring ngajantenkeun salah sawios ciri MAPUI Cijantung Ciamis anu bade ngembangkeun kompetensi kanggo siswa-siswi MAPUI Cijantung Ciamis. Pemirsa Ade Galura TV, Simkuring nyepeng pelajaran bahasa Inggris, di mana mampuan Simkuring dina bahasa Inggris kompetensina sareng sanes kantena Simkuring menyobian kanggo ngembangkeun bahasa Inggris mulai di tahun 2007. Simkuring parantos lebih kanggo ngembangkeun bidang bahasa Inggris. Di tahun 2007 Simkuring menggali sadaya kompetensi nu aya di siswa MAPUI Cijantung Ciamis. Alhamdulillah di kawit 2007 MAPUI Cijantung Ciamis kenging kejuaraan utamina dina pidato, dina nyanyi, utamina dina pidato, juara bahasa Inggris tingkat kabupaten sampai lebet dugi ka tingkat Jawa Barat. Oke, alhamdulillah guruna oge dugi tiasa juara Jawa Barat berturut-turut tikawit diayakeunana eta kejuaraan bahasa Inggris di tingkat Madrasah Halia kanggo guruna. Pamirsa Ade Galura TV, bahasa Inggris di MAPUI Cijantung harus terus dikembangkan karena mendapatkan hasil yang luar biasa. Mudah-mudahan pamirsa anu ningali ieu ngajantenkeun motivasi kanggo sepuh anu ngagaduhan murang kalih tiasa nyakolakeun di MAPUI Cijantung Ciamis. Hi, good morning everybody. Alhamdulillah we can meet again in here, and I hope all of you can join us at MAPUI Cijantung Ciamis, and inshallah we are going to guide you to be a good student who has good skill in anything. Inshallah, I will guide you to be a good student and to be a good human being. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ade Galura TV, sakitu kami hadir di Simkuring Tauhid Budiman di rancangan Mang Hendy kameramen sareng Mang Ali kameramen. Insya Allah tepang di sanes waktos dina program anu sanesna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.